Tepangkeun wasta abdi Rosalvani Sari Sukarna, abdi ti kelas 11 IPS 5. Di dieu abdi bade ngabahas ngeunaan wabah virus corona anu nuju rame akhir-akhir ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Teu hilap shalawat sinareng salam urang limpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu guru basa Sunda nu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan nu dipika hormat oge. Dina kasempatan ieu kuring bade ngabahas ngeunaan wabah virus corona anu nuju rame akhir-akhir ieu. Urang sadaya wajib ngajaga kesehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras urang teh kedang ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Virus corona gancang pisan nyebarkeun di sakabeh nagara. Kusabab kaayaan di Cina, maranehna ngalaksanakeun isolasi daerah Wuhan. Pikeun nyegah virus nyebar. Dugaan virus corona teh asalna ti pasar lauk di Wuhan. Asalna tina kalong jeung oray, tapi masih seueur pro sareng kontra ngeunaan ieu. Contona ti Indonesia, daerah Minahasa. Seueur warga anu masih ngadahar oray, tapi acan aya nu kakeunaan virus corona. Atanapi tiasa oge kusabab cara masak Cina sareng Minahasa anu benten asap sareng sajabina. Kusabab eta, pamarentah Indonesia ngajak sadaya warga ngalaksanakeun isolasi, pikeun nyegah virus nyebar. Sabab urang teu apal virus eta teh kumaha-kumahana. Masih seueur masalah sareng berita nu teu pasti. Kumargi kitu, kuring moal bosen ngajak anjeun sadaya supados waspada sareng nurut kana protokol kesehatan. Pikeun nyegah virus teh nyaeta ngumbah leungeun ku sabun, anggo masker, kaluar imah mun aya nu penting, hindarkeun kontak langsung jeung jelema atawa sato, ngajaga kabersihan, ngajaga ketahanan awak. Cekap sakitu nu dikapihatur, moga-moga urang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang sadaya jaga kabersihan diri jeung lingkungan. Upami aya basa nu kirang berenah, nyuhunkeun dihapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.